Bismillahirrahmanirrahim. Sapalih mah tos sesah cai dibatur teh termasuk di urang ku ayana hal eta simkuring bade ngajelaskeun perkawis istisqa. Naon cenah ogenan pagojali arung dinamian ku istisqa. Ari istisqa teh lamun cek lugot mah tolabus suqya. Nu hartosna istisqa teh cek lugot mah menta panyebor. Upami cek istilah sara nu dinamian ku istisqa teh adalah tolabus suqyal ibad kullan au ba'don minallahi ta'ala indal hajati ilaiha, yang artinya nu dinamian ku istisqa cek istilah sara nyaeta nyuprih panyeborna hamba-hamba Allah, baik itu seluruhnya seluruh hamba Allah atawa sawareh kasaha nyuprih panyeborna ka Gusti Allah dina nalika butuh panyebor ti Gusti Allah. Tah istisqa cek istilah sara mah naon cenah nyuhunkeun hujan welah dilempengkeun mah nyuhunkeun hujan ka Gusti Allah dina nalika butuh kana naon kana cai. Nah eta namina naon istisqa cek istilah sara. Jadi dina nalika naon dina nalika butuh kana cai. Pertanyaanana kumaha cenah ogenan pagojali hukumna istisqa lain salat istisqa ieu teh naon cenah ieu teh istisqa. Kumaha hukumna istisqa menta hujan ka Allah dina nalika butuh cai? Kumaha hukumna istisqa teh? Jawabanana hukumna istisqa teh sunat muakad likulli ahadin, sunat kacida pikeun saban-saban jalma. Hukumna naon teh? Hukumna istisqa teh sunat muakad likulli ahadin cenah. Sunat muakadna teh pikeun saban-saban sok sanajan urang mah teu hese cai. Naon da abi mah teu hese cai. Tapi aya nu hese cai. Oh aya nu hese cai mangeun batur tatangga misalna teh atawa di luar kampung urang nu hese cai mah da urang mah henteu teu hese cai. Nah, sok sanaos urang mah teu naon teu sesah cai tetap hukumna istisqa menta hujan karena butuh cai. Menta hujan ka Allah hukumna sunat. Keun ngadoakeun kanggo saha? Kanggo batur. Kitu istisqa teh hukumna naon? Sunat muakad. Janten urang teh peduli ka sesama teh bukan hanya sekedar dengan materinya. Peduli terhadap sesama teh bisa oge melalui doa, melalui istisqa. Batur mah geus hese cai keuneh didoakeun ku abdi, ya Allah pamugi dina tahun-tahun ieu atanapi dina danget-danget ieu sing enggal-enggal dilungsurkeun
hujan ta eta teh istisqa eta teh ngadua kitu teh naon ngaranna teh istisqa sae eta teh sae ngeun istisqa teh kudu disyaratkeun indal ihtiyaji lil ma'i dina nalika butuh kana naon kana cai boh kanggo diri urang atawa kangge batur atawa ao jiadatihi butuh tambah-tambah cai dina gambaran nuju kirang naon kirang cai ngadua urang teh ka Gusti Allah supaya lungsur hujan ta eta teh namina istisqa pokona mah istisqa teh menta hujan ka Allah dina nalika butuh cai atawa hayang tambah cai hukumna sunat sok sanajan ngaduakeun istisqa pikeun batur da baturna nu butuheun caina. Nah, salajengna bapak-bapak, ibu-ibu semua yang ada di sini, istisqa teh aya 3 tingkatan. Aya sabaraha tingkatan cenah istisqa teh aya 3 tingkatan. Aya tingkat atas istisqa teh. Aya istisqa tingkat pertengahan, tingkat wusta. Aya deui istisqa tingkat bawah. Tah sim kuring bade ngajelaskeun istisqa anu tingkat bawah. Menta hujan ka Allah sabab aya anu butuh cai anu tingkat bawah. Kumaha eta gambaran istisqa anu tingkat panghandapna? Jawabanana istisqa anu panghandapna mah nyaeta hanya ngadua ka Allah supaya dilungsurkeun hujan iraha wae di mana wae. Naon cenah istisqa anu panghandapna teh hanya ngadua ka Gusti Allah supaya enggal dilungsurkeun hujan da aya anu butuheun cai. Ngadua nama di mana wae iraha bae ta eta istisqa keneh eta teh. Ngeun istisqa tingkat handap. Ibu teh nuju dina mobil ningali batur neneangan cai da hese cai halodo cek ibu teh ya Allah mugi Gusti sing enggal ngalungsurkeun hujan itu tuh batur karunya neangan caina jauh eta teh istisqa ibu teh istisqa eta teh atawa keur diri pribadi ya Allah ibu teh karena motor keur tumpak motor misalkeun hese cai kieu ieu teh ya Allah mugi we sing enggal dilungsurkeun hujan abdi hese cai tos sasamilarian cai tos jauh eta ngadua ibu teh ka Allah nyeunkeun hujan da butuh cai ngadua istisqa eta teh istisqa ngeun istisqa anu tingkat handap paham sadayana. Nah nu kadua aya istisqa tingkat wusta. Naon istisqa tingkat wusta teh istisqa pertengahan tingkat pertengahan menengah ieu mah tingkat menengah. Kumaha gambaranana istisqa anu menengah? Jawabanana istisqa anu pertengahan mah nyaeta ngadua ka Allah supaya dienggalkeun lungsur hujan ngeun ngaduana sabada salat rek salat fardu atawa sabada salat sunat.
ibu atanapi bapak teh beres ngalaksanakeun salat Isya. Tos salat Isya teh ngadua, ya Allah, mugi Gusti sing enggal ngalungsurkeun hujan. Karunya batur tos sesah cai ta eta ngadua minta hujan ka Allah sabada salat, baik itu salat wajib atau salat sunat, namina istisqa anu pertengahan. Tos salat duha ibu jeung bapak teh menta deui hujan. Tos salat tahajud menta hujan. Tos salat naon bae nyuhunkeun hujan. Bahkan ditambihan saur dina kitab Busrul Karimah nyuhunkeun hujan sabada ngadares, sabada ngaji. Ngadares teh naon atuh? Ngaji sami eta ogen kalebet istisqa anu tingkat menengah. Urang teh ayeuna nuju ngaos geus beres ngaos teh ngadua, ngeun ditambahan ku ngadua nyuhunkeun hujan, istisqa eta teh. Istisqa anu tingkat pertengahan. Ditambihan deui dina kitab Busrul Karim termasuk istisqa anu pertengahan nyaeta nyuhunkeun hujan ka Allah dina sabada adan. Sabada ngupingkeun adan atawa sabada ngalaksanakeun adan. Tos doa adan teh. Tos doa beres mon, tos doa adan beres, tuluy urang teh ngadua nyuhunkeun naon? Nyuhunkeun hujan, sami eta ogen termasuk istisqa anu naon? Anu pertengahan. Naon margina? Margi dina katerangan disebatkeun upami ngadua sabada salat, baik salat fardu atawa salat sunat, upami ngadua sabada ngaos, upami ngadua sabada adan nyuhunkeun ka Allah ngadua teh, maka caket kana diijabahna cenah. Berarti ibu-ibu, bapak-bapak hadirin wal hadirat semua yang ada di sini, bilih teh mah ibu-ibu gaduh pamaksadan teras ngadua ka Allah supados caket diijabahna, sok ngaduana sabada salat, sabada ngaos Quran, sabada ngaji, sabada adan atawa ngupingkeun adan. Margi sabada nu neme disebatan ngadua teh saur dina katerangan caket kana naonana? Kana diijabahna. Eta istisqa anu pertengahan. Nu katilu aya istisqa tingkat ulya, tingkat tinggi. Istisqa naon ieu mah? Tingkat tinggi. Otomatis dikarenakan ayeuna mah istisqa na tingkat luhur, maka tata cara na ogen lumayan rada berat. Kumaha cenah ogenan istisqa anu tingkat tinggi teh? Nah, istisqa anu tingkat tinggi mah kudu terlibat pamarentah, kudu terlibat pamimpin. Umaro, jadi umaro teh terlibat dina naon? Dina istisqa. Pemerintah terlibat dina nyuhunkeun hujan ka Gusti Allah. Kumaha terlibatna eta umaro, eta pamimpin? Kieu ya terlibatna teh. Pamimpin atanapi umaro atanapi imam marentahkeun ka masyarakatna, ka rakyatna supaya ngalaksanakeun heula 3 dinten puasa. Jadi cek umaro teh, cek pamarentah teh, cek pamimpin teh dikarenakan bade istisqa tingkat tinggi, maka kasadayana warga masyarakat supados ngalaksanakeun puasa 3 dinten.
dimulai dina dinten enjing cek misalna teh cek saha teh cek umaro teh tah eta puasa teh anu 3 dinten teh hukumna teh wajib eta teh keur anu mampu mah kanggo masyarakat anu mana pamimpin nu marentahna cek pamimpin teh dikarenakan bade istisqa nyuhunkeun hujan ka Allah sabab butuh cai mangga kasadayana warga masyarakat supaya puasa heula 3 poe tah puasa anu 3 poe eta teh hukumna naon cenah wajib eta teh ari wajib teh naon wajib kudu dilaksanakeun ngeun pedah teu wajib dikodoan hungkul misalna teh aing hoream puasa teh tetuman keur mah halab-halab kalah kanaon puasa tah berarti eta warga eta masyarakat teu taat kana parentah pamimpin hukumna doraka ngeun pedah teu kudu dikodoan puasana gitu da lain puasa Ramadan sinareng deui upami aya warga anu teu taat kana parentah pamimpin dina puasa istisqa teu wajib nyengker deui teu wajib ninggalkeun pangbatalan sanajan manehanana teu puasa misalkeun kieu urang mah moal puasa istisqa teh sanajan diparentah ku naok diparentah ku saha ku umaro moal carape taku henteu puasana teh doraka ari mampu mah sinareng teu kedah nyengker teu kedah ninggalkeun pangbatalan puasa sok we teu puasa manginum we gitu benten jeung dina puasa dina puasa Ramadan mah lamun teu puasa Ramadan teh lamun naon we lamun batal ngahaja batal misal batal we puasa ngadon udud dina berang-berang bulan Ramadan teh eta teh anger wajib nyengker teu meunang dahar teu meunang nginum sanajan eta si jalmi teh henteu puasa atuh lamun ngadon naon nginum dina berang-berang puasa Ramadan teh atawa dahar ditanya naon maneh teh ngadon nginum ada orang mah teu puasa ieu sanajan teu puasa dina bulan Ramadan mah dina berang-berangna ulah we wayahna ulah naon ulah ngalaksanakeun pangbatalan puasa henteu minum oge ulah gitu eta teh dina bulan Ramadan malamun teu puasa teh pikeun saha jalma anu teu puasa dina bulan Ramadan mah kitu ngeun upami dina puasa naon wih deui upami dina puasa istisqa mah puasa istisqa teh puasa anu diparentahkeun ku umaro ku imam ku pimpinan eta teh hukumna wajib ngeun lamun teu ngalaksanakeun doraka ngeun teu kudu dikodoan ngeun lamun teu puasa teu kudu nyengker pek werek dahar jeung nginum mah kitu bedana teh ya kahartos puasa perintah imam pamimpin bentena sinareng puasa Ramadan sama-sama wajib gitu daun margina margi taat kapimpinan mah hukumna naon wajib taat komo lamun teh mah parentah pimpinan teh aya unsur parentah Allahna model nitah puasa kieu nah kulantaran imam teh atawa pamimpin teh miwarang 3 poe puasa pikeun istisqa besar-besaran maka eta puasa anu 3 dinten teh hukumna wajib oge wajib niatna teh kudu tipeuting sapertos puasa fardu sapertos puasa Ramadan kan puasa Ramadan ge niatna teh kedah iraha kedah wengi teu meunang niat puasa Ramadan memeh maghrib teu meunang niat puasa Ramadan ba'da subuh
da ari wengi mah antara maghrib jeung subuh. Tiasa ayeuna niat puasa Ramadan teh wengi-wengi wayah kieu maksud ayeuna teh. Sami puasa 3 dinten anu diparentah ku imam pikeun istisqa ogen kedah wengi niatna teh. Kumaha cenah ogenan abi mah ieu teh kalah kabeurang ngalaksanakeun naon teh niat puasa anu 3 poe teh walaranana eta mah teu janten kana ngalaksanakeun parentah puasa pimpinan, eta mah jantena kana puasa sunat mutlak. Misalkan kieu urang teh diparentah puasa 3 poe pikeun istisqa cek urang teh lah moal bae urang mah moal naon moal puasa doraka takanya moal puasa isukan teh isuk mimitina teh misalkan pas datang poe isuk ternyata geuning parwasa batur oge ai urang kalaka peuting teh teu niat misalna kagok we rek miluan puasa urang ogen si eta teh niatna teh jam 8 enjing bari si eta jalma teh can pernah ngalaksanakeun pangbatalan puasa tah puasana teh sanes puasa ngalaksanakeun parentah pamimpin eta si jalma teh tapi termasuk puasa sunat mutlak kitu we intina mah upami pimpinan umaro miwarang ngalaksanakeun puasa salami 3 dinten kangge naon cenah Bu Pak kangge istisqa besar-besaran maka sadayana masyarakat wayahna wajib ngalaksanakeun nana tah engke teh tos 3 dinten puasa eta mah bade dinten naon ngawitanana mah kumaha parentah pimpinan tah tos beres 3 dinten puasa dina dinten kaopatna ogen puasa keneh ngeun bari kalaluar ka suatu tempat contoh kalapang contoh ka mana cenah kalapang kadinya model kalapang paguyuban atanapi ka sawah kantos gitunya salat istisqa di mana di sawah tak kalaluar masyarakat dipimpin ku pimpinan dipimpin ku saha ku umaro dipimpin ku ajengan kalaluar misalna kalapang kangge naon kangge ngalaksanakeun salat istisqa tah ieu mah tata cara ieu mah termasuk tata cara istisqa anu ageng tata cara istisqa anu besar-besaran tah kitu salat istisqa 2 rakaat tos tarerang sadayana beres salat istisqa secara berjamaah tuluy khutbah ngalaksanakeun khutbah sabada salat istisqa teh tos dina nalika khutbah kadua tuluy ngadua khotib teh khutbah teh pidato artina teh ceramah atuh tah ngadua na teh madep ka kiblat biasana kan anu pidato atawa anu khutbah khotib mun ngadua teh malik teh ka saha mayun teh ka mustaminya dina khutbah Jumat dina khutbah Idul Fitri Idul Adha khotib teh upami nuju ngadua teh anger malik teh ka saha ka mustami tah upami dina khutbah salat istisqa mah dina pas ngadua nyuhunkeun hujan malik heula ka kiblat khotib teh mun abi dia khotib kieu malik ka mustami pas rek ngadua nyuhunkeun hujan mah jadi malik ka kiblat kitu bari mindahkeun naon solendang mindahkeun solendang anu tadina dikenca jadi dikatuhu
anu tadina katuh jadi di kenca, nu tadina di luhur jadi di handap gitu kan ya. Minah-minahkeun solendang tabari kitu. Tah ieu teh tata cara istisqa anu besar-besaran. Terlibat pimpinan ogen umaro ogen upami umaro na henteu marentah, maka dina kitab Busrul Karim dicarioskeun oge tiasa eta puasa 3 dinten sebelum kaopat dintenna salat istisqa teh diparentah ku du saukatin. Ari du saukatin teh ku tokoh anu berpengaruh di hiji tempat, ku ajengan gitu tah, ku tokoh agama, ku tokoh masyarakat. Cek tokoh agama teh cek ajengan teh urang parwasa yuk erek istisqa puasa 3 poe sami eta ogen puasana teh janten wajib. Tah urang uihan deui ibu-ibu semua yang ada di sini, silahkan da teu acan aya instruksi ti umaro, teu aya instruksi ti ajengan, ti tokoh agama, ti tokoh masyarakat kangge istisqa besar-besaran, mangga ka ibu-ibu bapak-bapak semua yang ada di sini tiasa ngalaksanakeun istisqa anu tingkat bawah sinareng istisqa anu tingkat pertengahan. Kumaha tingkat bawah teh istisqa teh ngadua ka Allah nyuhunkeun hujan iraha wae di mana bae da batur atawa urang butuh cai. Ayeuna tiasa deui istisqa pertengahan. Ibu jeung bapak teh kumaha istisqa pertengahan teh ngadua ka Allah menta hujan da butuh cai sabada salat, sabada ngaji, sabada maca Quran, atawa sabada adan atawa sabada ngupingkeun adan. Tah eta istisqa anu pertengahan. Tah sakitu weh mudah-mudahan urang sadayana sing termasuk hamba-hamba Allah anu sungguh-sungguh nyuhunkeun memohon kepada Allah. Sabab aya keterangan dina hadis innallaha yuhibbul mulihina fid du'a, saestuna Allah mikaresep kajalma-jalma anu sungguh-sungguh dina ngadoa. Janten ibu bapak sing sungguh-sungguh dina ngadoa teh ulah lulai lalai ulah bari heureuy. Tandana sungguh-sungguh teh teras, tandana sungguh-sungguh adalah terus diulang terus diulang-ulang. Can dinaon mah can dikabul kahayang urang, can dikabul pangabutuh urang, terus ngadoa ka Allah. Ulah naon? Ulah eureun ulah kieu. Aing hayo we ngadoa ka Allah, tapi teu daek wae datang kahayang urang teh. Tah ulah kitu. Terus we lah. Engke oge datang. Atawa engke oge Allah mere anu leuwih alus daripada ka pamenta saha? Pamenta urang. Sakeun ibu hayang naon? Hayang anu menta ka Allah teh terus menta anu. Tangke oge anu na datang atawa teu dibere anu oge Allah mere anu leuwih alus daripada anu nu dipikahayang ku urang. Tah sakitu nuk piatur wabillahil hidayatu wat taufik.